Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tepang dangu deui dina pedaran acara dongeng enteng anu kajomantarakeun di radio Kameumeut kasugri sadaya. Ayeuna urang baris medar carios naskahna ditulis ku Mang Gio. Dinten ieu urang tos nincak bagian ka-8 dupi carios anu baris kapedar dina judul Uru Ara Cameti Galing episode Si Injuk Kawung. Kumaha cenah lalampahan ieu carios teh kasugri pamiarsa. Naon wae rupi-rupi kajadian anu baris kaalaman tur nu baris lumangsung dina ieu carios. Mangga geura bandungan ieu carios ti ngawitan dugi ka tamatna engke. Kang Gilang saprakanca di studio ngahaturkeun wilujeng ngadagukeun hiji carios karya Mang Gio. Dina judul Uru Ara Cameti Galing dina episode Si Injuk Kawung. Telilak korotok kadenge sadanu ngorotok ka papanjangan. Disusul ku ngariutna awak ke jantaka katut kirisa. Kudu pruk duana ngudupruk dina kayaan raga anu meureut. Nyesakeun urat jeung tulang saliwat siga bugang jalma anu geus puluhan taun. Gebeg ningali kaayaan sarupa kitu kibidura ngagebeg. Sababaraha kali panonna dikiceup-kiceup bisi salah tempo tapi tetenjoan anggar kitu. Kirisang jeung Ki Jantaka geus ngemah simpati dina kaayaan anu meureut. Les ngadadak eta dua layon teh ngiles pon kitu deui jirim anu siga tunggul kawung ngajentul. Keur kitu cirihil kadenge di medan laga aya nu pating cirihil jeung sirising horeng teh nyemayang jeung nyanting wulan. Anu geus ngabinasakeun kabeh para prajurit Cameti Galing nepi ka carem. Beres aceh, kumaha lumampa urang saterusna? Nah rek bantuan si Suradipati. Kela atuh anting antep bae heulanan. Keun sina di antara marena aya nu rubuh. Najan kumaha donana oge musuh urang duaan. Terus naha atuh urang kedah lalajo. Cek nyemayang bari unggeuh. Duanana terus ngawaskeun ka juragan Adipati jeung Akipati anu keur jogol patutunggalan. Ngantetela seperti anu geus kabandungan samemehna yen kekuatan Akipatih memang aya di saluhureun juragan Adipati Sura. Harita oge kitu katembong kalangkang hideung beuki kateken mundur malah pamustunganana kadenge sada anu ting beledug sarta dipungkas ku sora jalma anu ngagero mata ketir. Hiu
Kolebat. Des. Duar. Gedebut. Katembong hiji jiri mah gedebut. Bari orolowan ngutahkeun getih hirup anu mata kaget. Kulit beungeutna nyengled siga kedok kulit anu ipis pisan. Sok sia, gerang aku. Nah bener Andika si Rabun? Ampun Aka, leres pisan. Lamun kitu carana, sok gera buka eta kedok ipis Andika teh Rabun. Aduh, ampun Aka, ampun. Unjuk sumangga. Iya kedokku abdi pada dibuka. Asal ulah dipaehan. Ceuk juragan Adipati, kitu na teh bari jeung ngadulut kulit beungeutna anu tadi katembong nyengled sigarek leupas. Polonyon teh kedokna lesot, janggelek hiji jalma anu keuretan beungeutna bengis, irungna rada bengkung gadona beulah tur dipapaes kumis bodas anu cok. Kuring bener-bener teh nyana. Upama ki surat teh sanyatana mah Andika Rabun. Jawab. Dikamanakeun juragan sura anu sajatina jeung ti mimiti iraha Andika nyamur jadi manehna. Ti saprak manehna binasa Aka. Tah ti harita kukuring ngagentikeun peran manehna. Kurang ajar. Andika benar-benar keterlaluan Rabun. Rumaos Aka. Kuring tambarakan. Hutang pati dibayar pati. Hutang nyawa dibayar ku nyawa. Ampun Aka. Masih ngemut orang teh dudur sapaguron. Aki pati ukur ngagerem. Panona teu woleh ngagebur harita mah siga anu silalatuan saking ku ambakna. Bejakeun ka kaula. Kumaha carana Andika nepi ka tega ngalakukeun hal sarupa kitu ki Rabun? Ceuk patih bari salengkah demi salengkah ngadeukeutan ki Rabun. Nu harita acong-acongan nyembah hayang dipikarunya. Aka, ieu sakabeh terus terang bae dina Nyi Mayang jeung Nyi Anting. Tapi mustahil marehna apaleun kana eta pusaka milik nasi injuk kabu. Pasti Andika nu ngabejaan lain. Saur abdi ge tadi rumaos abdi lepat. Kaula panasaran. Naon sabenerna jasad anu meureut sababaraha taun kalarung kaasup jasad Senapati Arya? Eta ukur boneka Aka. Reka perdaya pikeun miceun salasah sangkan tujuan kuring tetep nyamuni nu dipiharep Aka daek masarakeun eta pusaka. Andika nyaho naon akibat mun eta pusaka ragrag kana leungeun jalma jahat Rabun? Terang Akang, terang. Atuh kunaon masih dilaksanakeun? Ampun Aka. Saur tadi oge abdi rumaos, abdi lepatur tamarakan. Andika geus teu bisa dihampura Rabun. Tak ayeuna. Geura tungkul kajukut geura tanggah kasadapan. Poe ieu sagala kajahatan Andika bakal eureun nepi ka dieu. Ampun Aka. Ampun, piraku selera bade tega. Aki patih teh nyarita leungeunna geus diamangkeun, rek dipake ngagaplok sirah ki Rabun anu sanyatana mah adi sapaguron manehna. Ngan teu kebat basa kadenge manten sora awewe anu ting irihil disusul ku pating gaya bagna dua awewe. Hiji di antarana aya nu ngajingjing jalma dijenggut buukna pisan. Tahan Darbaseta, tahan. Nyai Mayang, Anting Wulan. Bener, iya kaula duaan. Rarai Akipati katembong robah hebat. Panona anu silalatuan ngaradak peparem lir seuna dibanjur ku Cai Janari. Sabab rek teu kitu kumaha demi ningali anu keur dijenggut buukna ku Anting Wulan teh Ki Widura. Raraina tanggah sedeng seseukeut balati geus napal kana teh korona.
Ieu jalma teges mateni salaki anting bulan. Darbaseta, kami sakabeh ge sapuk yen nyawana masih bisa selamat asal dituker jeung peta pusaka milik nasi injuk kabung. Terus naon hubungan antara si Widura jeung peta pusaka milik nasi injuk kabung? Nyai Mayang anggur nyerihil. Sabalikna Kirawun cicing-cicing cengkat sarta nangtung gigir Nyai Mayang. Teh kudu-kudu para bego, Darbaseta. Kaula nyaho, ieu jajaka sanyatan mah anak anjeun. Naon buktina upama ieu jajaka teh budak kuring? Tidak rengkak pola jeung serot mata anjeun anu pinuh ku kanya. Geus cukup pikeun nganyahokeun yen ieu jajaka teh anak pituin Andika, Darbaseta. Hah? Atawa hayang bukti anu leuwih nyata? Naon? Ieu kalung, Darbaseta. Ceuk Nyai Mayang bari ngarogoh saku bajuna terus ngacungkeun liontin anu warnana hejo teh. Kaula nyaho, ieu liontin teh aya pasanganana. Sedeng eta pasanganna teh aya di anjeun. Cek Kirawun, sababaraha 10 tahun katu kalarung, ieu liontin napalna beheung hiji orok anu terus dititipkeun ka puncak Gunung Sanggabuana. Sedang eta oroknya Widura pisan. Lain kitu Rawun? Bener Nyai, bener. Ceuk Kirawun bari nyusutan getih anu masih ngabarebay dina sela-sela bibirna. Kumaha Darbaseta? Nah Andika kolu ningali buah hate dibinasakeun ku cara anu samemehna tacan kungsi kapikiran ku Andika. Ceuk Nyai Mayang ngancam ka Akipati ku tandona Ki Widura. Abah, ulah waka dipasrahkeun. Leuwih hade kuring ngemah simpati daripada jadi tukang lantaran pake di masa datang. Beletrok, trek. Kadenge soda anu ngabeletrok. Tur ngarekek basa ti corona diketig ku leungeun anting wulan anu nyekel gagang peso. Jempe sia Widura. Si laing teh ngabogaan hak pikeun cacarita jempe. Aduh. Kadenge Ki Widura humalurung nahan ka nyeri. Getih langsung keluar lebah bahamna. Akipati katembong ngaharuk hatina leuleus. Ningali anak anu jadi hiji-hijina di kitu-kitu ku musuh. Sedeng kadenge Nyai Mayang cacarita deui. Lamun dina hitungan katilu Andika masih keneh tacan daek masrahkeun eta pusaka. Saeutik-saeutik jeroan waruga anak anjeun ku kami baris dikaluarkeun. Dimimiti dina letah tuluy panon sarta pamungkas jantungna. Abah, kadenge Ki Widura siga nurek cumarita, tapi teu kebat kaburu dicekek ku anting bulan nepikeun ka ngaluarkeun sora anu ngorok. Raraya Akipati sakali ieu mah bener-bener nepi ka sepa. Panona anu layu beuki ceuleuyeuk lir langit anu rek bedah ku pihujaneun. Sumanget Akipati bener-bener pareum batinna tinarima mun seug anakna ngalaman nasib anu sarupa kitu. Sabab sadar omongan eta awewe teh lain ngan ukur gertak sambel, tapi estuning nyata teu weleh dilaksanakeun. Kumaha Darbaseta? Nah rek tega anjeun ngorbankeun anak anu ngan hiji-hijina binasa dina kaayaan kangen seueur. Geus sajauh ieu Mayang, kaula ngorbankeun ratus-ratus nyawa rakyat Camat Tigaling. Terus kumaha tuh? Kaula hamos sanggup ningali anak di kitu-kitu ku anjeun. Nah anjeun narima? Ceuk Nyai Mayang semua geter. Bener. Ceuk Akipati bari ngaharu. Daripada kaula kudu nyaksian anak binasa daripada disiksa sarupa kitu. Leuwih hade kula mangkat leuwih ti heula. Naon maksud Andika Darbaseta? Jang, hampura Bapa. Abah. Ngadadak Akipati ngaheujeun. Disusul ku sora anu ngorotak kaluar di sakujur awakna, anu ngadadak melendung.
sarta telila kadenge sada anu ngabeledu bareng jeung ajurna awak Akipati. Abah, kadenge Ki Widura ngajerit, awakna kapeng-pengkeun pon kitu deui anting wulan anu keur nodongkeun balati dina beheungna. Malah Nyai Mayang jeung Kirawun ge sarwati banting kaasup ulasan prajurit nepi ka gempar ku hebat-hebatna eta ledakan. Pulupuy lir hujan girimis getih Akipati mawur kasakuliaheun eta patempatan. Nimbulkeun pemandangan anu mata ketir. Sabab jalan padati ngadadak banjir ku getih prajurit katut Akipati. Sanggeus kaayaan simpe angin leuleur katembong anting wulan Nyai Mayang katut Kirawun harudang pon kitu deui nu sajena. Kurang ajar? Teu sangka manehna bakal ngalakukeun hal sarupa kitu. Lamun kieu carana mah sia-sia usaha urang sarela ieu teh. Hadeh. Kadenge Nyai Mayang ngeluh pinuh ku rasa frustasi. Benar, urang oge teh nyangka lamun manehna bakal nekad matakeun ilmu pamungkas nu disebut lebur raga Mayang. Laki oge untung urang teu padeukeut di manehna. Seug lamun padeukeut sembawona nepi karapet, bisa-bisa urang sakabeh milu binasa. Terus mun geus kieu kumaha atuh Rawun? Teuing kaula oge bingung. Teu sangka aya makhluk sakitu gurat batu nanya. Aceuk, si Widura eueuh? Kadenge Nyi Anting Wulan cumarita bari luak lieu. Naon? Dedengan teh si Widura eueuh? Bener, tuh tingali. Sararea milu luak lieu neangan ke Widura anu bieu sarua kapangpengkeun. Tapi jirim Ki Widura tetep eueuh, teu kaciri juringkang-juringkangna acan. Kurang ajar. Kabur sigana masih wabolak teh. Nyaan kuat eta jelema teh. Sangkilang geus dipasung tapi masih keneh sanggup ajeg. Sanajan payah oge. Cek Anting Wulan kekerot, panona nepikeun ka bolotot. Barang keur silih tempas kitu guluprak ngadadak kaharepeun manehna aya nu ting guluprak pasusul-susul. Barang breh teu kira-kira nu araya ti dieu teh ting garabegna. Basa deui nu ngagubrag teh bet siga Ki Jantaka jeung Ki Risang. Katempo dina bedogna jeung anting-anting nu dipakena. Jantaka? Risang? Ceuk Nyai Mayang jeung nu ara di dinya meh bareng. Sararea sirih reret disusul kuting puridingna bulu punduk sabab jasad Ki Jantaka jeung Ki Risang teh meureut teu beda ti rega ngarangas. Ngadada kadenge sora anu keur seuri mengi. Haros-hos semu ngadesis pikasieun. Datangna ti palebah tihang pasungan. Breh teu kanyahoan datangna nyaho-nyaho di tungtung tihang pasungan teh geus aya hiji jirim anu keur ngajajanteng. Salewat bet siga tunggul kawung anu sakulilingeunana jembet ku injuk kawung. Injuk kawung? Sontak nu araya didinya nyebut hiji ngaran anu geus teu bireuk nyatana ngaran si injuk kawung. Samemeh Nyai Mayang sabalad-balad sadar kanu naon-naon ngadadak bae eta jirim teh kumalayang teu kaciri nekukeun suku atawa ngobahkeun tak-tak ilaharna jalma anu rek luncat. Kumalayang kitu bae lir sagunduk kapuk katiup angin. Bareng jeung ngalayangna eta jirim, hawa di sabudeurna ngadadak rueuk lir aya halimun hideung. Nebarkeun hiji kakuatan anu matak ngabekukeun aliran getih nu araya di dinya. Tulang tong boroning nobahkeun awak. Ceuk paribasana mah hese ngutekeun curug-curug acan. Tapi kaayaan kitu teh tumerapna ka para prajurit sametigaling, da ari ka Nyai Mayang jeung Anting Wulan katut Kirawun mah ukur sakedeung. Cilak eta jirim anu siga tunggul kawung teh nangtung hareupeun Nyai Mayang sabalad-balad. Nu ukur bisa bati colohok bari negeskeun eta tangtungan jalma anu siga tunggul kawung teh. Tete lah hiji aki-aki anu pendek pacekrek
anu jangkungna kira-kira sacangkengen kolot ngan eta buukna kandel jeung panjang nepi ka heuras lir injuk kawung mungkus hampir sakujur badana nepi ka rarai jeung suku katut leungeunna mah teu kaciri nu matak pantes lamun saliwatan mah eta aki-aki pendek pecekrek teh siga tunggul kawung nu ngajentul. Nah, andi katiluan neangan si Widura. Kadenge si injuk kawung cumarita, sorana rebek lir sora dua jelema anu ngomong dibarengkeun. Bener, saha anjeun? Ceuk Nyai Mayang gagap, sedang beungeutna pias koneas. Pon kitu deui anting bulan katut kirawun. Nah, anjeun teh si injuk kawung antara kaula jeung anjeun estuning aya gantar kakaitan naon? Jadi leuwih hade andi ka ingkah ti ieu patempatan. Geus ngarurujit ngaran batur ku tingkah pola anu kotor. Nah, masih bisa disebut tubuh gantar kakaitan naon? Nyai Mayang teu ngomong deui ngan manehna sakabeh sadar yen kiwari maranehna keur aya dina kaayaan bahaya. Sabab maranehna sadar bener kumaha hebatna eta aki-aki nulas injuk kawung. Anu dina umurna bae geus kapaut jauh ibarat jeung langit jeung bumi. Anu umurna eta lalaki teh hampir saentragan jeung aki guru maranehna, kira-kira 200 tahun kalarung. Lamun andika bener si injuk kawung dikamanakeun si Widura. Nah, mah yang dibawa ku anjeun? Akhirna Nyai Mayang cumarita ngawani-wani maneh. Benar. Manehna ku kami geus dibawa. Sabot tadi ka pangpangkeun. Ngan hanjakal kiwari manehna geus meureut siga dua batur andika ieu. Ceuk si injuk kawung bari nunjuk ku curugna anu regel siga ceker hayam. Nyai Mayang anu geus mimiti bisa ngawasa dirina cicing-cicing geus nyiapkeun kekuatan cakar iblisna. Pon kitu deui anting wulan katut kirawun. Maranehna geus sayaga nyiapkeun elmu sewang-sewangan. Mun anting wulang mah nyiapkeun peso tenggor saloba-lobana. Sabalikna kirawun geus matak aji wesi purasani anu mampuh mentalkeun panarajang lawan ku daya tolakna. Terus mana ayeuna? Madadak si injuk kawung ngibaskeun leungeun jeroeun buukna anu gimbal panjang. Sarangkum angin kontan ngahip. Nyingraikeun hiji rungkun teu jauh dina tihang pasungan. Breh ku saleraya kaciri. Di dinya aya jirim keur ngahunjar bari dina kaayaan awak nu ngariut, lir dahan ngarangas. Anu mata kaget dina beheungna nancep peso balati milikna anting wulan. Adi basa andika sakabeh kapangpengkeun. Peso si eta malah nanclep lemah beheungna. Deuk si injuk kawung ditungtungan ku nunjuk ka palebah anting wulan. Halus atuh lamun kitu mah. Hartina hutang pati kami geus kabayar lunas. Andika ulah waka bunga. Naon maksudna Andika? Saprak eta pusaka leungit dipaling ku murid kami nu neulah si Jayeng. Kami geus sumpah saja ngabulkeun hiji pamenta ka jalma anu daek ngarawat. Cokomo mulangkeunana deui ka kami. Sedeng eta jalma teh nya si Darbaseta. Tadi samemeh si Darbaseta binasa, kami geus nyanggupan pamenta manehna. Naon pamentana? Ceuk Nyai Mayang panasaran. Mawa hirup-hirup si Widura di ieu patempatan. Anjaka di kolona malah katiruk ku peso balati. Lamun kitu carana, si injuk kawung anu kasohor gagah sakti teh teu bisa nyumporan kana janjina tuh. Si Widura malah geus binasa. Ceuk Nyai Mayang ditungtungan ku seuri lelenggaka.
Salah Andika salah. Naon maksudna Inju Kawung? Si Widura tajan sapinuhna binasa. Tina kaayaan katiruk beheung laku balati jeung kaayaan ragana anu meureut saperti kitu. Nah manehna masih kene bisa disebut hirup keneh. Tadi nalika manehna sakarat rek ngalepaskeun nyawa. Ragana ku kami diawetkeun manten ku cara sinangarius. Tah ku jalan kitu jiwana bakal kekunci. Rohna moal kekebat ngahiang ka kalanggengan. Artina si Widura masih kena bisa digayuh. Syaratna asal ragana kudu sampurna heula. Jadi kasarna si Widura teh bisa dihirupkeun deui. Si Inju Kawung anggur sering ngadesis jiga anu mengitea. Ku cara nu tepat tang tubai bisa. Kurang ajar. Lamun kitu carana, andai heula nu kudu dibinasa teh Inju Kawung. Hiya. Ngadadak anting bulan ngakurowok. Sedang hampir salosin peso kontan ting balesat muru si Inju Kawung. Bareng jeung kitu Nyai Mayang Katut Kirawun ge nyusul tepus masing-masing awakna langsung ting jorelat bari metakeun elmuna sewang-sewangan rek ngabinasakeun aki-aki pecekrek anu badana siga tunggul Kawung ngajentul. Syut bres plak. Hampir salosin peso tenggor taya nu teu keuna. Kabehanana rungseb keuna kana si Inju Kawung. Tapi sabenerna mah eta peso teh katahan ku buuk anu jembet tur kandel. Malah ka tembong cakar Nyai Mayang jeung dampaleungeun Kirawun napel kabulit ku buuk si Inju Kawung. Samemeh duana narik deui masing-masing leungeunna korotok. Kadenge sadanu ngagorotok. Kapapanjangan disusul ku ngariutna leungeun Nyai Mayang jeung Kirawun tuluy mapae puhu. Antuk nangarembet ka sakudur badana. Acek. Anting bulan langsung ngagerok kaget. Basa ningali kayaan Nyai Mayang jeung Kirawun anu katembong badana ngariut. Meureut teu beda tidahan kai ngarangas bari ngaluarkeun sora nu ngorotok mata klinu. Burisa. Welasan peso anu tadi rungsep dina badanna si Inju Kawung ngadadak ngaburisa. Ngahujanan awak anting bulan anu masih kaget tur hareugeun ku eta kajadian. Akibatna munggu hebat ka Sugri debarengan ku ngajeritna anting bulan anu ngalepaskeun nyawa. Awakna langsung ambruk dina kaayaan badan anu karancang katembus kolasan peso tenggor milik manehna sorangan. Hawar-hawar si Inju Kawung sering ngadesis bari ngagandong layon ki Widura ku belitan buuk nanu jembet terus ngaleos gancang ninggalkeun puluhan layon akibat hawa nafsu ka angkara murkaan. Barang jeung hiukna angin anu ngaguruh pepedut samti galing mimiti nyingrai. Barang jeung peuraina lalang seaheng anu gumulung di eta kadipaten. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ninggalkeun lalakon tur lalampahan si Inju Kawung anu keur mamawa waruga ke Widura. Kacaturkeun ka Sugri di hiji tempat nu kasebut Karang Sindulang. Karang Sindulang teh kaasup hiji kandagalan teh anu cukup gede. Ku gede-gedena eta kandagalan teh loba anu nyebut hampir nandingan hiji kadipaten. Teu aneh lamun kahirupan rahayatna maraju, nu usaha senang, para patani mukti, nu dagang pon kitu deui. Saperti di hiji warung sangu anu kasohor, ieu warung teh ayana di tengah-tengah pamukiman penduduk.
anu boga urang Tionghoa katelahna Juragan Bunhau. Danya kitu mitra, tiba heula mula Nusantara urang teh teu weleh didaratangan ku urang alas pentas ngadon bubuara, tuluy tetep tumetep malah baranahan di tanah Nusantara urang. Harita teh kirawan cimanceran kaayaan keur meujeuhna panas moreret. Warung si Babah Bunhau teh rada sepi, paling hiji dua bae anu taruang atawa nu ngadon ngarinum tuak atawa lahang. Kocap di pojok eta warung aya 4 urang jalma katembong geurareureuh bari ngopi kacang di barung ku guyup tuak. Eta 4 urang jalma teh saresek jeung waraweg beungeutna karereng, balu ligir ukur make libetan kain anu dibelitkeun palebah beuheung minangka pangnyim larhawa tiis. Eta 4 urang jalma teh umurna rata-rata 45 tahunan. Karuat jeung garsit nandakeun maranehna lain jalma jore-jore. Sokomo katingali palebah cangkengna nyolegreng bedog panjang nu sarupa. Nandakeun yen maranehna teh ti hiji padepokan silat anu keur kawentar mangsa harita. Sanajan kacirina pikagigiseun ku sabab nyandang pakarang jeung tagog jago, rarai jeung paroman eta 4 urang jalma teh bangun anu ngemu kahariwang jeung kasusah. Saha maranehna? Tayalian ti Badri sapara kanca anu sempet kacaritakeun di awal mula ieu carita. Malah kadenge hiji di antarana aya nu cumarita sorana siga anu eungap, jabahalon bangun anu sieun kadengeun ku jalma sejen. Sakitu ge untung euy. Sama tigaling teh teu nepi ka carem kabeh. Nyangan balukarna eta kadipaten kiwari geus tinggal ngaran. Kapupus dina sejarah sabab pada ninggalkeun ku rakyatna anu jumlahna ukur likuran deui. Aduh. Najan kumaha? Kajadian kamari di kadipaten memang matak muring ka kulu punduk euy. Tong boroning maranehna urang sorangan anu ukur niteran ti kaanggangan. Bet matak ngabirigi ku kurayeun. Pang namah ku galitukna korban anu sakitu lobana. Nya, uring ge ngarasa kitu. Tapi anu di luar dugaan mah eta euy. Nu jahat teh geuning pada gegedena sorangan. Kasup Kirawun anu ngadon nyamar jadi adipatina. Kuring teu ngarti, kos kumaha bentukna eta peta pasukan teh. Ngadadak anu sirana butak nyambungan. Nya biasa we meureun euy. Ari dijieuna mah tina kulit kai atawa kulit mencek. Ngan anu jadi matak teh eusina eta tah. Nya bener euy. Malah kungsi kuring jadi ingat kana ucapan Andika sabarah waktu kaliwat darpan euy. Ucapan anu mana? Ceuk darpan anu sorana semu anggap teh. Ye cenah panna si Widura nepi kaluntar sorangan teh. Akibat pagawean telah seorang dulur-dulurna anu ngabonggaan hati julig. Kiwari si laing percaya merenya? Nggak bener. Kiwari guring percaya. Tapi sebenarnya nyaut di mana pang namanehna boga pemanggi gitu. Sebenarnya mah panjang euy lamun kudu dicaritakeun mah. Ngan anu jelas, kuring nyarita sama model kitu teh boga fakta jeung alesanana. Kan we lah, engke mun nyalse ku kuring dicaritakeun nya. Yo mah yo. Nya kumaha we maneh we kumaha maneh we darbana. Nganu jelas dulurna anu boga hati julig teh bakal ngarasa sugema sabab siasatna bisa nyeuhkeun si Widura di padepokanana bahkan di alam dunya. Nya bener gitu euy, bener. Barang keur antreng galuntreng ngobrol kitu guru tak aya nu datang sababaraha urang prajurit anu samakta ku pakarang. Hiji di antarana aya anu dijubah nyelapkeun sapasang gobang kenca katuheunana. Lamun nilik kelat bau jeung lempengan wajah anu ngadaplok lebah dadana mah jelas maranehna teh para prajurit kerajaan Sunda sarta anu dijubah tangtuh hulu jurit gek maranehna Daryu. Rombongan teh kapisah jadi sababaraha meja da puguh teu mahi.
Hiji kacung nu umurna masih bau jari ngaok langsung nyelende bari rengkuh mamandapan. Pangapunten juragan. Nah bade tuang nggak tenapi ngeleut mungkul. Sadiakeun bae tuak di mobilana. Mun aya daging sakalian keluarkeun. Mangga juragan. Diantos bae nya diantos. Pimpinan prajurit ngibaskeun leungeun. Bari panona terus rerat-reret bangun anu aya di teangan. Pang-pang namah kapal lebah bilik joglo. Teu lila pok manehna nyarita. Waktosna saeb ka Sugri. Mangga urang cekapkeun dugi ka dieu heula ieu pedaran dongeng anu judulna Uru Ara Cameti Galing episode si Inju Kawung. Urang teraskeun deui hanca dongengna enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang saparakan pamit, wilujeng kantun permios.